Eta duit ti haji uleud amanah eta teh nya omat bikeun kasih otong jeung biaya maneh sapopoe bikeun ka pasantren nya. Aya damelan ti haji uleud Kang? Heueuh git ieu teh puguhna mah akang titah jadi manor git. Titah ngamanoran jelema anu keur beberes di kebon haji uleud nu ditongoh teh tuh. Da meuni goblok atuh jelema ayeuna mah. Mikeun runtah teh di mana wae git. Perkara runtah-runtah teh mah cek aing mah duruk atuh dipipir. Kadon dipikeun ka pikebunan batur. Mohon Kang dawuh ari ku kitu nama. Tapi Kang gara-gara jalmi nu micen runtah eta alhamdulillah geuning akang ayeuna jadi gaduh pidamelan Kang ya. Alah heuh gitnya. Ieu lamun eueuh nu micen runtah akang rek gawe di mana? Nya. Meureun haji uleud moal nitah akang. Bener git. Kek. Nih aing jadi mela nu micen runtah ieu teh. Gara-gara sia da cek aing oge git lah. Jadi mela ka nu micen runtah. Geus lah aing meureun ieu gawe git. Eta omat duit bikeun ka si otongnya. Omat bikeun ka pasantren. Akang bade ka mana ayeuna? Aing merek nengan pipasaeun gitu. Da meuli pusing aing mah di imah teh meuli harmonis teuing. Barantakan atuh sakali mah rumah tangga teh gitu. Pasea legit bare pasea aing. Tapi jangar hidup di imah ieu aing mah harmonis teuing. Ieu gitu aing mah hayang teh ngacak-ngacak barang gitu. Meh naon? Meh haneuteun. Geus aing ini teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang. Kade di jalanannya.